Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yaumaidin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Zat nu Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan kudroh sareng irodah mantena dugi ka wanci ayeuna urang masih kana paparinan kesempatan hirup ku urang tiasa patepung lawung patepang wajah dina raraga silaturahmi ku jalaran tolabul ilmi. Mudah-mudahan niat urang lengkah urang hadirna urang di majelis tiasa ningkatkeun keimanan oge katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dina Quran surat ke-88 anu jumlah ayatna 20 genep ayat anu tempatna dina juz ka-30. Surat naon Bu namina? Al-Ghasyiyah ya. Surat Al-Ghasyiyah ieu kalebet surat Makkiyah. Naon surat Makkiyah teh? Nah, ayat menyebatkan mendefinisikan surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah. Surat Madaniyah surat yang turun di Madinah. Tapi pengertian yang lebih akurat, populer yaitu surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi setelah atau sebelum beliau hijrah. Jadi maksud Makkiyah bukan berdasarkan tempatnya, tapi berdasarkan periode waktu. Bisa jadi ieu surat lungsurna di Makkah atau di Madinah itunya. Tapi nalika Rasulullah saatos hijrah ya. Atau maaf, ieu surat lungsur di Makkah. Tapi ya, sabada Rasulullah SAW hijrah ya. Disebatna sanes surat Makkiyah sok sanaos lungsuran di Mekkah. Rasul hijrah ke Madinah. Terus uih deui ka Mekkah ya. Putu Makkah artinya Rasul atau umat Islam sudah menguasai lagi kota Mekkah. Lungsur surat di tempat eta di Makkah. Tah ieu surat teu disebat surat Makkiyah tapi disebatna surat Madaniyah itu. Jadi bukan berdasarkan tempat menerimanya tapi berdasarkan periode, apakah itu setelah Rasul hijrah 13 tahun ya, atau sebelum hijrah. Nah surat Al-Ghasyiyah ieu dikalebetkeun surat Makkiyah anu lungsur saatos surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat nyaeta surat ka-20 genep punten dina juz 20 genep surat ka-55 anu jumlah ayatna aya 60 ayat. Jadi upami ningali kana susunan surat mah ya. Surat Al-Ghasyiyah dina juz 30 ya.
sedangkan surat Az-Zariyat dina juz 20 genep ningali kana susunan mahnya Bu. Tapi upami ningali kana periode turun ya, berdasarkan turunnya wahyu ya, surat Al-Ghasyiyah itu turun setelah surat Az-Zariyat karena memang beda ya Bu. Penyusunan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu bukan berdasarkan periode waktu ya, tapi berdasarkan perintah Nabi. Simpen ya surat ya ayat dina surat sakitu dina ayat sekian. Nah itu seperti surat Al-A'la wanya Bu, surat anu pertama turun yaitu ayat hiji sareng 5, tapi tidak diletakkan disimpan di pertama ya, tapi justru di pangpayu nama surat Al-Fatihah itu. Nah sami ya Pak Bu, hadirin ikhwati iman, surat Al-Ghasyiyah ditempatkan bukan setelah surat Az-Zariyat walaupun turunnya saat surat Az-Zariyat. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, surat Al-Ghasyiyah ieu oge kategori artinya kalebetkeun surat-surat anu sok biasa diaos ku Rasulullah dina salah sawios salat anu wajib. Tos pada uninga painten, tos pada populer. Salat naon Bu? Pak, surat Al-Ghasyiyah biasa diaos ku Rasul dina salat naon? Subuh. Salat Jumat. Nah, atanapi salat Idain. Dua salat Id, Idul Fitri atanapi Idul Adha. Anu kaduanya eta dina salat Jumat. Ieu surat sok biasa diaos ku Rasul dina waktu salat eta. Dumasar kana hadis Rasulullah sallam ya, anu katampi ti sahabat Nu'man bin Bashir, kana yaqra'u, kaayaan Rasulullah sallam biasa maos ya, pil idaini dina dua id, wa pil jum'ati oge dina salat Jumat ya. Salat Idul Fitri, Idul Adha oge salat Jumat. Mau surat naon ya. Bibis Sabbihis marobikal a'la wahal ataka hadisul Ghasyiyah. Rakaat kahiji mau surat Al-A'la, rakaat kedua mau surat Al-Ghasyiyah ya. Sami salat Id gitu, rakaat kahiji Al-A'la ya, rakaat kedua Al-Ghasyiyah ya. Bahkan dina salat Jumat sanes saukur sanes surat Al-A'la sareng Al-Ghasyiyah ya Pak, anu biasa diaos ku Rasul anu rada panjangna wenten ya. Dina dua rakaat salat Jumat teh rakaat kahiji mau surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah rakaat kedua mau surat Al-Munafiqun ya. Osok maos apa eta? Ya. Anu rada panjangna itunya Al-Jumu'ah rakaat kahiji, rakaat kedua na Al-Munafiqun. Anu rada sedengna Al-A'la sareng Al-Ghasyiyah, bade nu mana mangga gitu. Eta surat-surat yang khusus ya, biasa dibaca ku Rasul, diaos ku Rasul dina waktu-waktu salat, termasuk surat Al-Ghasyiyah gitu ya. Bahkan aya itunya satu salat wajib dina waktu subuh nyaeta dina dinten Jumat subuh aya din khusus. Surat naon biasa diaos ku Rasul? Kan? Alif Lam Mim Sajdah ya. Rakaat kahiji mau surat Alif Lam Mim Sajdah ya. Salembar langkung lah. Ya. Anu rakaat kedua Al-Insan atanapi Ad-Dahr. Hal ata'alal insan. Ta eta diantawi surat-surat ya, anu biasa diaos ku Rasulullah sallam ya. Mangrupakeun salah sawios sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang wajib ya, diperbolehkan, boleh ya.
Boleh dengan surat-surat khusus boleh, atau dengan surat-surat yang lain juga boleh, mangga ya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ustaz cenah abdi mah terang surat Al-Jum'ah ya. Terang surat Alif Lam Mim Sajdah ya, eta lah biasa Falak bin Nas kulhu eta nya. Nu tereh cik atuh Bu cenah Pak nya sakali-kalieun dina Jumat subuh mah eta nya. Sakali-kalian waktu dina salat Jumat mah itu salat Id itunya mau surat-surat nu khusus nu rada panjang itunya ya mah 5 waktu palak binas wae nya Pak. Anu terangna eta cenah. Ya. Maka kategori imam ya Pak, kategori imam yang ditentukan oleh Rasulullah SAW kahiji ya. Dia yang paling banyak bacaannya, anu pangseueurna hafalan, Pak. Anu kadua paling bagus bacaannya, anu katilu nu pangpayuna hijrah, itunya. Jadi dari segi umur tidak ada ketentuan dalil, itunya, untuk menentukan imam. Sok aya nu tumaruh Ustad, wios teh cenah imam di imaman ku budak SD ya. Ku budak SMP sementara di pengker aya sepuh-sepuh nu 50 tahun 60 tahun teu sawios. Kalau memang dia paling banyak hafalannya. Nu kadua dia paling bagus bacaannya. Jadi umur tidak menentukan syaratnya, Pak. Kadang urang mah gitunya. Lebih mendahulukan naon, Pak? Orokolotnya kerteto sepuhnya sorana kapotong palarondoknya itunya bacaanana di kitu itunya tahsina kirang sae ya cik kinten-kinten gitu Pak urang di imaman ya ku aosana nu teu jelas teh da tos sepuh teh ya gitu. Kedua di segi tajwid tahsina masih kirang gitu ya karena sholat urang mangaruhan moal Pak jelas ya Pak Bu duh cenah imam teh kieu cenah nya bacaanana tuh ya Pak nu tadina urang bade husu sholat ngadoa ka Allah kalakah jadi ngobrolkeun imamnya Bu kalakah ngobrolkeun imam ya. Nah itu ya Pak di antawis surat-surat ya anu biasa ku diraos ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ihwat iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh minimalna dina 7 ayat pertama. Ku ngalangkungan ayat kahiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yugni min ju. Tos terang Pak hartosna. Nah, pamit tos terang ku kusim goreng moal diawas deh. Hal ataka nah geus datang ka anjeun hadis berita bewara al-ghasyiyah al-ghasyiyah wujuhun wajah-wajah larai-larai yauma idin dina poe eta khosyiah talarungkul amilatun dia sudah beramal tos midamel amal soleh tos midamel kasayan nasibah anu kacida payahna capekna tasla naron hamiyah tus justru kalakah ngasupkeun dirina kana seuneu nu kacida panasna tusqa min ainin aniyah maranehna dibere nginum tina sumber mata air nu kacida panasna laisa lahum ta'amun illa min dhari teu aya dituangeun kadaharan punten dina eta tempat angin naon dhari la yusminu wala yugni mingju nu mana eta dahareun teh Bu tuangan eta teh teu matak ngawarengkeun oge teu matak ngaleungitkeun lapar.
Hal ataka hadisul ghasyiyah, nah geus datang ka aranjeun berita tentang ghasyiyah. Naon ghasyiyah teh? Al ghasyiyah teh diantawis nami dinten kiamat. Pami urang ningali kana terjemahnya, Pak. Al ghasyiyah, hari kiamat. Ya Bu, tinggalin terjemahnya Bu. Laras Pak. Hari pembalasan, ya. Margi dinten kiamat teh seueur namina. Ya, aya al-zalzalah, yaumul zalzalah, aya yaumul qari'ah, yaumul ghasyiyah, itu ya. Yaumul naon Bu? Yaumul waqi'ah, itu ya. Secara umum orang bahasan al-qiyamah, itu ya. Hari kehancuran, hari diguncangkan, ya. Termasuk ya Pak, hadirin ikhwati iman, al-ghasyiyah. Kunaon nami dinten kiamat disebut al-ghasyiyah. Pami urang ningali kana bahasa Bu, tingali kana kamus bahasa Arab. Al-ghasyiyah yakni al-ghawasi secara bahasa. Al-ghidau hartosna tutup. Ghasyiyah teh al-ghidau hartosna tutup. Yaumul ghasyiyah hartosna naon? Poean anu nutupan sakabeh manusia. Dina eta poe manusia bakal tertutup, ya, ku hancurna alam dunia. Oge numutkeun Ibnu Qatadah, oge Ibnu Abbas, oge jeung Ibnu Zaid. Kunaon dinten kiamat disebut al-ghasyiyah, disebut tertutup? Margi dina eta poe, ya, manusia bakal tertutup kesadaranana, bakal leungit akal sehatna, ya. Sehingga dirina poho kanu lainna, ya. Boro emut kana kabatur, kana dirinya lira oge tos teu emutkeun, Pak. Ya. Al-ghasyiyah hartosna tertutup akalna, sehingga dirina lupa terhadap orang lain. Bukan hanya lupa terhadap orang lain, dia juga lupa terhadap dirinya sendiri, gitu Pak. Kunaon eta teh Pak? Kacida dahsyatna kejadian itu, ya. Pami urang ningali dina surat Al-Hajj Pak, ya. Ayat ka surat ke-22 ayat kahiji sareng ayat ke-2, ya. Ayat kahiji dugi ka ayat ke-2, ya. Surat ke-22 surat Al-Hajj Bu, tiasa tingali di aosnya. Ya, ayat kahiji ka-2, ya, di antawisna gitu ya. Surat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas syaati syai'un azim. Yauma tarawnaha kullu murdi'atin amma arda'at wa tadhilu kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hai manusia, anjeun kudu takwa ka pangeran aranjeun. Inna zalzalatas syaati syai'un azim. Saestuna guncangan dina poe kiamat, ya, syai'un azim, sesuatu nu kacida dahsyatna, kacida ageungna, Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nalika bumi diguncangkeun, ya, dengan guncangan yang begitu dahsyat. Wa humilatil ardu wal jibalu paduk kata dak katau wahidah, diantawisna. Bumi bakal diangkat, gunung bakal diangkat, terus kumaha? Diadukeun eta bumi jeung gunung, dika bumi hancur. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dugi ka naon? Dia bumi ieu teh ngaluarkeun benda-benda nu aya dina jero eta bumi, ya. Hancur seperti gunung nu hancurnya Pak, ya. Dia mengeluarkan Pak bebatuan, ya, pasir, lava panas, asap, itunya mengeluarkan apa yang ada dalam isi perut gunung tersebut. Tah kitu sami Bu, Pak. Poean kiamat bakal kacida dahsyatna, manusia bakal kaget, poho hilap kana dirina, nutupan kana akalna. Nepi ka kumaha, ya. Kullu murdiatin ardoat, ya. Ibu-ibu anu nyuju-nyusuan bayi nepi ka ngalesotkeun bayina,
Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha ya. Ibu-ibu nuju naon? Hamil ya, ngaborosot lahir. Lain nulungan bayina lumpat sorangan. Wataron nasa sukaro wa mahum bisukaro, anjeun bakal ningali manusia engke dina poe kiamat seperti jalma-jalma anu mabuk. Padahal marina teu mabuk gitu. Tuh. Budak anu dipikanya ahna, bayi anu nuju susuannya, ibu anu nuju hamil ngarep-ngarep kalahiran eta murang kalih ya Pak. Dina eta poe Bu moal emut ya. Ya. Bakal ngaborojo lahir. Nu nuju nyusuan bakal dialungkeun. Manehna naon? Lumpat neangan tempat nyalametkeun diri. Pami ningali dina Quran surat Al-Qiyamah ya. Yaqulul insanu yauma idin ainal mafar. Manusia dina poe eta bakal nyalarita ya. Yauma idin dina poe kiamat eta ainal mafar. Ka mana urang kudu lumpat? Kalla la wazar ya. Sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung, Bu. Nalika terjadi gempa bencana di alam dunia di bumi ieu, manusia bakal lompatnya Pak. Nuju gempa bumi, nuju di gedung lumpat, mencari jalur evakuasi menyelamatkan diri. Poe engke dina poe kiamat sami Bu Pak ya. Manusia bakal lalumpatan, nuti kulon lumpat ka wetan, nuti wetan lumpat ka kulon, nuti kudu nuti kidul lumpat ka kaler, nuti kaler lumpat ka kidul. Kan liurnya Bu. Liur teu. Nuti dia lumpat ka dieu. Aya naon? Ti dia lumpat ka dieu sami nya. Ti ditu lumpat ka ditu tuh. Bakat kunaon? Bingung. Dia mencari untuk menyelamatkan diri. Kalla la wazar, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Anjeun erek lumpat ka mana? Memang kitu ari bingungnya Pak. Nuju gempa ya. Bade mangku budak kalakah mawa laptop. Bakatku bingungan eta teh nembe sakitunya Pak. Nembe 5, sekian baru 6, sekian baru 8 sekian, paling besar 9, sekian ya, skala Richternya Pak. Kumaha engke dina poe kiamat? Wah, lebih dari itu Pak. Bukan hanya meretakkan bangunan-bangunan, tapi bumi alam dunia bakal dihancurkan ya. Lupa pada bayinya, lupa dia melahirkan, sampai dia lupa pada dirinya sendiri, lupa pada saudaranya, hilapeun ya. Kita saling mencintai, kita harus menjaga, kita harus saling menyelamatkan diri ya. Ketika orang punya rasa cinta antara istri dengan suaminya, anak dengan ibunya, ibu dengan anaknya, anak dengan saudaranya, kan itu Pak. Leres Pak di alam dunia mahnya mikanya mika cinta gitunya, silih salametkeun diri. Engke mah moal kitu. Hiji jalma bakal lumpat ti bapana, bakal lumpat ti ibuna, bakal lumpat ti istrina, bakal lumpat ti adina, ti lanceukna, ti saudara-saudarana, ti babaturanana gitu. Ya. Dina Quran surat apa? Abasa. Surat Abasa ayat ka-33 ayat dugi ka-37. Naon Pak bunyinya? Faida ja'atis sohoh yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Faida ja'atis soh ningali nalika datang ka anjeun sohoh. Naon sohoh teh Pak? Pami urang ningali kana terjemah 4 sohoh teh suara yang bisa memekakkan telinga. Naon teh memekakan teh Pak? Katorekan. Suara yang begitu keras. Ketika manusia-manusia di akhir zaman akan mendengarkan, menyaksikan apa? Suara yang begitu keras, yaitu suara trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Dengan tiupan pertama, dengan suara yang begitu dahsyatnya, sanes tolelotnya Pak.
siga beus diurang sanes ya. Ya. Suara pertama bumi ini akan dihancurkan. Dengan suara kedua manusia akan mati. Suara ketiga manusia akan dibangkitkan. Suara yang begitu keras sampai memekakkan telinga. Ya. Memekakkan telinga sampai dia lupa terhadap diri, terhadap saudara, terhadap ibu, istri, anak dan yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min ahi, dina poe eta yafirru bakal lumpat min ahi. Ya, adik ti lanceukna lanceuk ti adina geus teu wawuh Pak dina poe eta mah. Wa ummihi wa abih lumpat ti ibuna oge ti bapana. Wa sahibatihi wa bani ya, ti anakna oge ti palati sahabat-sahabatna gitu ya. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri ya. Karena apa? Begitu dahsyatnya kejadian ini ya. Upami gempa ayeuna keneh mah tiasa keneh mangku budakna nyalametkeun engal keluar ya. Kita masih bisa mengevakuasi diri ya, karena guncangannya lah tak seberapa itu ya. Orang lari dari ayahnya, orang lari dari ibunya, orang lari dari saudaranya, dia lupa terhadap anaknya gitu ya. Bahkan dia juga lupa terhadap saudara-saudara, sahabat dan temannya gitu. Kalau tadi dikatakan orang nimatkeun saling mencintai, saling menjaga, saling menyelamatkan diri antar keluarga, antar sahabat dan teman, dina waktu eta mah moal bisa Pak, dia akan mementingkan dirinya sendiri ya. Walaupun kita sahabat di dunia, walaupun kita adalah sahabat yang paling dekat ya, dina poe eta mah Pak, manusia bakal lumpat poho ka sahabatna, ka babaturanana. Al-hilau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwa. Dina poe eta, dina poe kiamat, sahabat-sahabat babaturan ya, sebagian atas sebagian yang lain adua bakal jadi musuh Pak. Illal muttaqin ya, angin jalma-jalma anu takwa, persahabat yang didasari oleh ketakwaan, nah itu yang anu bakal langgeng Pak. Sok sanaos ya Pak Bu, betul. Ketika terjadi kiamat dia akan mementingkan dirinya sendiri, lupa terhadap keluarganya, anak, istri dan saudaranya. Tapi ketika manusia dikumpulkan lagi, dia akan kembali kepada keluarganya. Kalau hubungan itu dibarengi atau dasarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak bakal kalengitkan kuno ya, dulurna, sobatna, ibu oge sami ya. Tapi atas dasar takwa orang hadir di majelis insyaallah Bu. Bapak ibu bakal milarian babaturan rencangan ibu. Ya Allah, kamana rencangan sim kuring teh nu sok kaos cenah di masjid dinten Sabtu teh geuning teu aya. Emang kamana? Geuning abdi lebet ka surga, geuning rencangan abdi teu aya. Tuh geuning babaturan ente maya dina neraka. Gusti kan eta rerencangan abdi cenah. Abdi angkat ti bumi sok sasarengan dasarna mar ngalaksanakeun parentah Gusti. Oh kitu, heug atuh ari kitu mah anjeun keluar jahit malaikat tuh Bu. Babaturan sosobatan bisa nulungan sobatna, anak bisa nulungan bapana, bapak bisa nulungan indungna, gitu ya Pak. Laras Pak, murid bisa nulungan guruna, guru bisa nulungan muridna. Kalau dasar naon ketakwaan, maka tidak sia-sia Pak ketika kita berkumpul di tempat yang mulia ya, dalam perintah Allah. Suatu saat kita akan mencari teman kita yang merasa kehilangan. Nalika Rasul salam ya, ngadeg di sisi surga, aya hiji jalma anu kalengitan guruna ya Pak. Hiji murid kalengitan guruna, nah gitu ya. Memang bisa satu kejadian seperti itu. Ada anak kehilangan orang tuanya, ada ibu kehilangan anaknya, ada suami kehilangan istrinya, ada istri yang kehilangan suaminya. Nuju di surga teh geuning bojo abi teh aya, geuning caroge abi teh aya, geuning palaputra abi teh aya. Bakal milarian, oge murid bakal neangan guruna. Nalika muridna lebet ka surga, ai guruna teh aya Pak. Pas mapaka pali ditu geuning guruna aya dina neraka. Dahol tuh munar kunaon anjeun lebet kana neraka.
wallahi ma dakhalnal jannata illa bima tuallimuni, ya. Demi Allah kami lebet tiasa lebet ka surga ku sabab ilmu anu diajarkeun ku guru ka abdi tuh, Bu. Seorang murid bisa masuk ke surga karena ilmu dari gurunya. Tapi dina waktu eta, Pak, geuning guruna asup kana neraka, lain lebet ka surga. Kumaha saur guruna teh? Kunna naqulu wala naf'al. Kaula baheula teh ngan saukur bisa marentah, ngan saukur bisa nitah ngajarkeun ka anjeun, tapi kaula can bisa ngamalkeun. Ya tanggung jawab nu abot, Pak. Seorang guru, ya. Walaupun guru disebut apa, Pak? Cek paribasana teh. Pahlawan tanpa jasa. Tugasnya begitu mulia, ya. Betul, Pak. Sim kuring ngadeg di dieu nya, calik di dieu ngajarkeun ka para ibu, para bapak hadirin ihwatu iman, abot ieu teh, Pak, Bu. Bade nolak kumahanya, Pak? Tos diparentahkeun ku Allah pikeun ngajarkeun. Nalika anjeun boga ilmu hok anjarkeun ka dulur-dulur anjeun, ya. Tapi teh abot, Pak. Nalika sim kuring ngajarkeun ka bapak, ka ibu ihwatu iman, sementara sim kuring teu acan tiasa ngamalkeun eta ilmu, tanggul walerna abot. Tugas mulia tapi tanggung jawabnya begitu berat, betul. Itulah ulama, saur Bimbo mahnya, Pak. Betul, Bu? Ada seorang murid kehilangan gurunya. Ada seorang anak sampai dia lupa tuh, Pak. Atas dasar keimanan dan ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala tuh, Pak. Sosobatan bisa kumpul deui, kulawarga bisa ngariung deui, illal muttaqin anging, ya. Sosobatan eta duduluran eta keluarga eta anu dibarengan ku katakwaan, ieu kacida penting. Yauma tadhilu kullu murdiatin amma ardoat wa taron nasa sukaro wa mahum bisukaro. Tuh dina poe kiamatnya. Al-ghosyah hartosna tertutup, bakal nutupan akal manusia, manusia bakal pohok kana diri. Wujuhun wajah-wajah larai-larai yauma idin dina poe ta khosyah tertunduk malu, ya. Bu, tinggal di ayat kedua. Wujuhun wajah-wajah larai-larai yauma idin dina poe eta khosyiah tertunduk. Wajah-wajah larai-larai. Kunaon Allah bet nunjukeun ka manusia engke dina poe kiamat dengan gostur atanapi dengan bagian dina tubuh teh ku wajah, Pak. Numutkeun para ahli tafsir, para ilmu margi, wajah teh adalah satu bagian organ tubuh atau dari tubuh manusia yang mudah dikenali, ya, Pak. Leres, Pak. Bapak seueur artosna, bapak seep sean ipi sakuna ditinggali di tina naon, Pak? Wajah, Pak. Leres, Bu. Ibu lebet KTM bade kenging naon hadiah cenah. Pas ngagesek dina ATM ternyata jong. Cik kumaha rarai ibu, Pak? Lah, wadul cenah hadiah-hadiah mana erek asup teh kalakah katipu. Bagaimana raut wajahnya? Gembira, ceria, tungkul, tangga, seri, Bu. Manyun kan itu, Bu, leres. Jadi memang wajah itu yang menunjukkan identitas diri. Nah, kumaha ya teh bahagia, bagja, ya, sedih atau kumaha ini, Bu? Ditinggalin tina wajah. Sanes pananganana, sanes sampeana gitunya, leres, Pak. Oh cenah eta jalmi lamun seueur artona sok ngodok saku cenah. Boa-boa, Pak. Tidak semua orang yang memasukkan tangan ke dalam celananya itu banyak uangnya. Bisa jadi ateuleun ping-pingna eta teh. Leres, Pak. Aya nu gagaro teh nya, aya nu kuda kodok kumaha lah cenah gitu. Ya, bukan untuk menunjukkan identitas dirinya, tapi wajah mah betul, Pak. Tidak bisa dibohongi, ya, Pak. Leres, Pak. Wah, iya bapak-bapak nuju bahagia ya, itu ya. Kunaon cenah tuh gitu. Identitas yang mudah dikenali. Hok maka tinggali, Pak. Ya.
kartu-kartu identitas diri anu ditinggalikeun teh naon sampeanna panganna atau wajahna tingali KTP ibu wajahna ya Pak sanes tina dada ka handap ya sanes tina turui ka handap sanes itu ini kaki siapa ini tangan siapa tidak mudah dikenali ya Pak tapi wajah mah Pak ya. Walaupun miliaran manusia nu aya di alam dunia pasti orang akan berbeda leres Bu kok mau dina ayeuna mah Bu KTP elektroniknya EKTP wajah dengan postur wajah dan mata yang melotot cenah kitu nya Pak Bapak kapurun gitu udah jadi foto bari ngadamel KTP EKTP siapa Pak lurus molotot Pak molotot cenah atau saki Bapak molotot katingali Bu wajahnya sama tapi sinar atanapi nu kaluar tina socana bakal berbeda Bu. Wah ini palsu bukan KTP Bapak walaupun wajahnya sama walaupun namanya sama tuh Bu bakal katingali wajah-wajah yaumaidin wajah-wajah dina poe eta khosyiah tertunduk talarungkul kunaon dina poe kiamat manusia-manusia wajahna laraine talarungkul sanes pananganan anu tungkul teh tapi wajahnya yang tertunduk tersipu malu ya merasa terhina. Betul Bu? Sebab ayat 2 ada wajah yang ya, nu tanggah gitu ya. Aya wajah nu tungkul, aya wajah nu tungkul nandakeun naon Bu? Sedih. Aduh cenah abdi seueur artos moalnya Bu. Nu saur artos mah seuri lempeng teh nya. Aduh gembira, riang gembira gitu ya Pak, leres ya? Teu tanggah ge atuh lempeng ieu. Tapi nalika jalmi saeb artos na katipu moal kieu pasti tungkul era jeung sedih materina leungit katipu tuh gitu sami Pak Bu dina poe kiamat ge manusia-manusia kaloloban manusia engke dina poe eta khosyiah tertunduk naon sababna manusia-manusia dina poe eta tertunduk tungkul ya naon Bu tingali dina ayat katilu ya amilatun nasibah dia sudah beramal soleh dia sudah berbuat kebaikan nasibah dengan susah payahnya jadi ya Pak Bu dina surat Al-Ghoshiyah teh nerangkeun dua gestur wajah manusia ada wajah manusia yang tertunduk ya dengan sedih ada wajah-wajah naimah dengan riang gembira bahagia ya tadina paragraf pertama mundina bahasa Indonesia namanya ya menerangkan orang-orang yang sedih dengan menundukkan kepalanya kenapa dia sedih dan menundukkan kepalanya amilatun karena dia sudah beramal dengan susah payah berbuat kebaikan mengerjakan amal soleh ya dengan senang riang gembira nanti di akhirat sebagai tabungan jemputan kita untuk memasuki surga ya tapi ternyata amal kebaikannya amal solehna tengah jadi kendirina lebet ke surga justru tasla naron hamiyah ya amalnya itu justru malah memasukkan dia ke dalam api neraka sedih tuh Pak Bapak tos sodakoh tos infaknya tos angkat ka pangaosan tos salat wajib nu 5 waktu tos saum Ramadan tos puluhan kali haji nu diarep-arep eta amal soleh teh jadi jemputeun urang panyelemet urang tina naraka justru dirina kalaka asup kana neraka sedih teu Pak sedih atuh harta beak ya tanaga lungse nya kitu deui nahan lapar leres Pak ku saumna ya ku infak ku sedekahna ku ibadah hajina gitu ya nu tadina diarep-arep eta amal kasayan teh bisa nyalapeunkeun neraka patakunar justru kalaka tasla naron hamia ieu justru kalaka asup kana neraka oh ayanya manusia-manusia orang-orang yang sudah berbuat kebaikan banyak amal solehnya tapi justru bukan memasukkan dia ke dalam surga balakah menjerumuskan dia dalam neraka capek leres Bu capek geus capek sateka pola ibadah harta beaknya ya
tapi justru lain nyelametkeun tina neraka, justru kalah ka ngasupkeun kana lain nyelametkeun tina neraka, justru kalah asup kana neraka. Emang aya Pak ya. Naon sababna loba manusia nu tos beramal soleh banyak loba kahadeanana rajin ibadahna lain jadi ahli surga justru kalah jadi ahli neraka. Ieu teh aya dua sabab Pak. Sabab kahiji ya, amal itu tertolak karena tidak sesuai dengan aturan syariat ya. Amal kebaikan itu, amal soleh itu tertolak, tidak jadi kebaikan di sisi Allah, tercatat ku malaikat jadi satu kebaikan karena tertolak. Kenapa tertolak? Karena tidak sesuai dengan aturan syariat. Anu kedua, bukan tertolak, amal itu jadi amal kebaikan bagi dirinya, sodakohna jadi amal sodako, saumna jadi amal saum, ibadah hajinya gitu dicatat jadi amal ibadah haji. Nah, ditampi bu sadaya amalna, tapi nu kadua ieu ya justru amal kasayanana katutupan ku dosa-dosana. Itu nu kadua. Kahiji ya, kebaikan yang diharapkan menjadi kebaikan justru tidak menjadi kebaikan, bukan menjadi tabungan, bukan jadi jemputan kita, bukan penyelamat dari neraka, bukan memasukkan dia ke surga, malah amal itu sia-sia tertolak. Karena apa? Amal itu tidak sesuai syariat. Ustaz aya kitu amal hade nu katolak, seueur Pak ya. Bahkan itunya banyak amal perbuatan manusia yang tertolak, terutama amal kebaikan ya. Sebab naon? Nunamina kasayan amal ibadah mabu ada syarat-syarat tertentu, beda dengan kejelekan atau dosa yang tidak memiliki syarat. Apa syarat kebaikan itu bisa diterima supaya amal kebaikan itu tidak tertolak? Satu, kahiji, amal kebaikan itu harus didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hadir di majlis dasarna naon ya. Ketika orang tidak memiliki iman, berapapun kebaikan, berapapun sedekah dermawan kepada sesama, semua itu tidak akan menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Quran surat An-Nahl ayat ke-87. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus ya. Punten, dina surat An-Nahl ayat ke-87, man amila solihan min dakarin au ungsa wa huwa mu'min. Nah, sing saha jalmi anu midamel amal soleh kasayan bade istri, bade pameget ya, wa huwa mu'min, dan dia itu juga beriman, palanuh yiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tuh kebaikan ya, bukan menjadi satu kebaikan, bahkan Allah akan melipat gandakan kebaikan itu, ganjarannya pahala. Surat An-Nahl ayat 87 ya. Kalau kebaikan itu didasari dengan iman, wa huwa mu'min ya. Dia itu iman. Kalau dia kufur, kafir alias bukan orang beriman, maka amal ibadah itu bakal tertolak. Tinggal ibu dina Quran surat Ibrahim ayat ke-18 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan jalma-jalma kafir, jalma-jalma anu kufur ka pangeranana, ka Allah Subhanahu wa taala. A'maluhum, amal maranehna, ibadah maranehna, kebaikan maranehna karomadis taddat bihi rihun asib. Seperti debu ya, anu kaanginkeun ya. La yakdiruna mimma kasabu, teu nyesa saeutik oge naon-naon anu geus diusahakeun ya.
Jadi dasar iman itu sebagai kunci pertama. Lamun teu iman maka sadaya kasayanana bukan dicatat, justru ku Allah tuh seperti debu yang tertiup angin. Katingali teu Pak ya, bakal aya sesamual eta debu dina meja. Layak diruna ala syai'im mimma kasabu, tidak akan ada yang tersisa dari apa yang diusahakannya. Nu tadina bakal jemputan teu aya Pak, leungit. Naon sababna? Teu iman ka Allah. Makana sakumaha bageurna jalma-jalma kafir, sakumaha dermawana jalma-jalma kafir bager secara sosial. Cek paribasannya Pak, kan sok aya ya Pak nu teu maros. Ustad, sayan mana cenah jalmi mukmin anu pelit cenah jeung kapil anu bager gitu nya. Ustad abdi kedah milih nu mana cenah ieu calon ieu agamana Islam, tetangga abingan pelit moal dicoblos sanajan jadi caleg oge. Da pelit cenah. Da kopet teh nya kitu deui cenah. Lah loba kagorenganana cenah cek paribasan. Tapi ieu cenah aya jalma kafir jadi calon bager. Ya. Tiap subuh ngabagikeun sembako nya. Geus rek pemilu ngabagi-bagi kaos kitu nya. Kerap deui nya Pak. Anu mawa sajingjingan 100.000, 150.000 nu eusina mie, nu eusina teh kotak kitu nya Pak. Urang kudu cerdasnya Pak. Mana pemimpin-pemimpin yang harus kita pilih, sebab itu akan menentukan kehidupan kita, negara kita. Lain ngan saukur kabagjaan hirup di dunia Pak, justru akan menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan hidup nanti kita di akhirat. Ku cara orang salah memilih Pak, sebab pilihan orang bakal dipertanyakan Pak. Jadi setiap orang akan mengikuti dengan siapa yang dipilihnya Pak. Lamun Bapak milih si A maka engke di akhirat bakal bareng si A. Leres eta Pak. Sebab jalma bakal nuturkeun imamna. Setiap umat bakal nuturkeun pemimpin. Lamun nu milih nomor hiji bakal bareng jeung nomor hiji. Lamun milih nomor 2 bakal jeung nomor 2. Lamun nomor hiji jeung nomor 2 asup kana neraka, wayahna lamun Bapak Ibu jadi ahli neraka, nauzubillahi min dzalik Pak. Maka orang kudu bener-bener tiasa milihnya ya, bukan hanya menentukan ya kehidupan orang wungkul 5 tahun ke depan ya. Osok aya bahasa gitu ya, suara kita tidak bisa dibeli dengan rupiah-rupiah seperti ini ya. 150.000 untuk 5 tahun ke depan, 1 tahun 50.000 Bu, bayangkeun ku ibunya hanjakal teu boga kaos nu hade nya, dibere sembako sakali-kalina, sangsara 5 tahun, lain sangsara 5 tahun di akhirat bakal nuturkeun jalma eta. Nalika eta pamimpin teu bener tuh geuning kunaon anjeun asup neraka, kan anjeun nu milih cenah, oge satu bareng jeung anjeun tuh Pak. Kahadenya Pak, urang kedah tiasa milih ya. Mana nu kedah jadi pilihan orang teh geus Pak. Sim kuring moal panjang lebar tentang eta, Bapak Ibu tos uninga ya, tos ngalaman 2 periode ayeuna. Kumaha kahirupan orang di alam dunia banyak leres Bu. Dasarnya bukan iman, kekufuran. Maka kebaikan-kebaikan itu seperti debu yang tertiup angin. Maka iman sebagai dasar utama ketika orang melakukan kebaikan. Yang kedua, kebaikan itu bakal jadi kebaikan kalau kebaikan itu, ibadah itu berdasarkan tuntunan contoh dari Allah dan Rasul, dari Rasulnya. Seueurnya dalil-dalil anu marentahkeun ka urang sadayana, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Anjeun kudu taat ka Allah. Oke taat ka Rasul. Naon dimaksud ka taat ka Rasul teh? Anjeun kudu nuturkeun kana tapak sunnah Rasulullah. Ini sebagai dalil dasar ya. Kang esa jalmi-jalmi golongan-golongan anu ngingkari Rasul disebat inkarus sunnah, tidak percaya pada sunnah.
Kita wajib hanya pada taat pada Allah yang kebenarannya mutlak, yaitu Al-Quran. Sementara hadis itu tidak mutlak kebenarannya, ada yang sahih, ada yang maudhu, ada yang dhaif. Maka orang macena teu perlu nuturkeun kana sunnah Nabi. Ya, cek golongan eta teh geus puguh jelas dina Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul. Anjeun lain ngan saukur taat ka Allah, tapi anjeun oge kudu taat ka Rasul. Naon sababna? Sabab lamun urang teu taat ka Rasul, urang mal bisa ngalakukeun ibadah. Leres Pak? Bu, ibu sholat 2 rakaat di mana, Bu? Subuh. Ibu tiasa sholat Jumat bapak sholat Jumat 2 rakaat di mana? Teu aya dalil nanya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati maimi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Dina poean Jumat bapak nu nuju damel hok geura angkat ka masjid pikeun sholat Jumat, ibadah Jumat. Kumaha cara ibadah Jumat? 4 rakaat? Kudu aya khutbah heula. Ti mana dasarna? Tina dalil sunnah. Ibu ngadeg sholat subuh 2 rakaat, kunaon kudu sedekap, kunaon kudu ruku, kunaon kudu sujud, naon bacaan doana. Dina Al-Quran mah teu aya. Leres Pak? Maka kita tanya kepada mereka yang mengingkari sunnah, kamu sholatnya gimana? Kenapa berdiri saja? Dari mana anda dalil sholat berdiri? Leres Pak? Ya. Lamun inkaru sunnah, ngingkari sunnah, kudu sholatna kumaha kudu kieu. Di mana dalilna sholat kudu kieu? Naon babacaan? Ate kudu babacaan cenah. Naon dalilna teu kudu babacaan? Tuh kan, hese Pak, moal tiasa dipisahkeun. Kataatan ka Allah oge kataatan ka Rasul, moal tiasa dipasihkeun, moal tiasa dipisahkeun. Sabab urang moal tiasa ibadah anu sampurna lamun urang teu taat ka Rasul. Taat ka Rasul hartosna urang naon nuturkeun kana tapak lacak sunnah Rasulullah nu aya dina hadisna. Ya. Laras Bu? Man ahdasa fi amrina, sing sajalma nu ngaya-ngaya dina urusan kami fahuwa raddun, maka eta ibadah teh bakal tertolak. Betul memang. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun, sing sajalma nu midamel hiji ibadah hiji perkara nu teu pernah dicontohkeun ku kaula, maka ibadah eta bakal tertolak. Artinya apa? Ibadah itu akan diterima kalau berdasarkan contoh dari Rasul. Ibu maos Quran dina poe tertentu, naon dasar hukumna? Laras? Ya, ibu saum dina poe tertentu, naon dasar hukumna, naon parentahna? Kan aya painten. Urang saum Tasua Asyura, urang saum Arafah, laras Pak? Saum Senin Kemis, saum naon di? Bayat gitu kan? Kan ada perintahnya. Tapi nalika ibu bapak kudu saum dina bulan tertentu tanpa ada dalil tekstual boh dina Al-Quran atanapi hadisna, sok sanajan eta ibadah teh Bu Pak ngandung padilah anu kacida ageungna, sing sajalma anu maca hiji surat eta maka seperti maca satu Quran penuh cenah. Oke Pak, ditinggali deh dalilnya Pak di bumi ya. Simkuring moal diaos lah ada bapak ibu tos talarang dalilna katalar lah. Sing sajalmi anu maca surat eta satu surat maka seperti orang membaca 30 juz satu Quran penuh Pak. Cek si bapak teh lah geus we cukup maca surat eta wungkul. Teu kudu namatkeun 30 juz ke dina Ramadan teh nya Pak. Bu, cekap sasurat eta naon dasarna? Oh, ada dalilnya? Oh ada. Kita teliti dulu Pak. Dalilnya sahih atau tidak? Benar gak itu sumbernya dari Nabi? Ya gitu. Jangan-jangan bilih-bilih naon nu didigukeun ku Rasul itu disampaikan ke sahabat dugi ka tabiin tidak seperti apa yang disabdakan oleh Nabi. Maka ieu penting ku ilmu hadis mah Pak, meneliti rawi-rawi ya. Maka disebut aya hadis dhaif, ada hadis maudhu, aya hadis hasan, aya hasan lidatihi, aya hasan li ghairihi. Eta teh naon? Seleksi hadis Bu. Ketika hadis itu sampai dari Nabi kepada sahabat, ternyata yang meriwayatkannya itu kurang kuat hafalannya. Ya, bapak teh nyarios, ya ibarat ibunya Bu. Aya naon? Aya tabrakan, naon cenah? Motor nabrak truk, nu maot saha? Supir truk.
padahal manu maot teh saha nuna motor ku sabab riweuh dugi ka ditu nya nu maotna sabaraha hiji 2 3 4 10 tuh dugi ka ditu mah Pak. Memang seperti itu berita mahnya Pak Bu, leres Bu. Ibarat ibu ngobrol jeung tatangga, ngobrol di jeung tatangga, tangga itu. Ya, berita 1 jengkal bisa sampai ka ditu mah sadepa 50 kilometer. Jauh dari kenyataan apa yang terlihat, yang tertera dengan kejadian itu. Sami Bu hadis oge. Barangkali bisa jadi, maka orang tak perlu meneliti apakah benar ibadah itu sumbernya dari Nabi. Oh ini ada hadisnya, betul. Kita cek dulunya Pak, ke parios ku Bapak. Tingali rawi-rawina ti Bukhari nepi ka sahabat. Oten ka sahabat duwi ka tabiin. Rawi hiji kumaha kahirupanana, kumaha ahlakna, kumaha palanana, ya gitu. Jujur henteuna, kira-kira ieu rawi teh loba ngabohong. Nah, jeung teu kuat hafalanana, emutanana, tah ieu Pak. Ya. Yang menyebabkan hadis itu menjadi lemah gitu ya. Nah. Wih Pak kanu kadi syarat kedua. Ibadah itu bakal diterima kalau sesuai dengan sunnah. Nukatilu, ibadah itu bakal diterima jadi satu kebaikan kalau ibadah itu dilaksanakan secara ikhlas. Bukan hanya iman kepada Allah, bukan hanya berdasarkan sunnah Nabi. Kalau hatinya jauh dari keikhlasan, ikhlas teh naon? Nah, ikhlas teh naon Pak? Bersih, cenah naon deh? Murni naon deh? Artinya kita melakukan ibadah itu hanya semata-mata karena Allah. Ibu angkat ke masjid buka padah lain pedah ngarendeng sareng masjid. Bapak rajin Jumatan sanes pada bumina ngarendeng sareng masjid sanes. Tapi memang ia perintah Allah. Kumaha Jumatana ngalaksanakeun sesuai sunnah Nabi. Kunaon anjeun ngalaksanakeun ibadah teh? Karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukuro. Lamun dina infak sedekah mah kami berinfak bersedekah bukan untuk mendapatkan terima kasih darimu ya. Lain hayang menang pangnuhun ti anjeun ya. Lain hayang dibales ku anjeun lain ya. Tapi karena kami nut imukum liwajhillah, kami infak sedekah berbuat kebaikan itu karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sami Bu, Pak, hadirin ihwatu iman. Ketika orang beribadah dengan niat iman, terus sesuai dengan contoh Nabi, tapi hilang keikhlasan dalam hati, maka amal itu Bu bakal sia-sia. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pamasaluhu kamasali sofwanin alai turab pasobahu wa bilung patarokahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Surat naon Bu? Al-Baqarah ayat sabaraha? Juz 3 pilarian pokona Bu lah tah korehan eta tentang sodako. Nalika jalma-jalma infak berbuat kebaikan ya, ria'an nas karena dia ria karena manusia ingin dipuji, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan balasan dari manusia alias naon hilang keikhlasan dalam hatinya. Seperti naon Pak? Seperti debu anu katimpa hujan dina seperti debu anu dina batu katimpa hujan anu kacida lebatna. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Oh. Moal nyesa saeutik oge debu nempel dina eta batu, ludes ku cai hujan. Eta teh saha? Jalmi-jalmi anu ibadahna teu ikhlas karena Allah. Jadi ada memang ibadah-ibadah itu bukan menjadi kebaikan jemputan nanti di akhirat, tapi justru memang tertolak ya, tidak jadi bernilai gitu. Anu kedua syaratnya apa? Penyebab amal itu tidak menyebabkan dia membebaskan dari neraka kusabab amal eta teh tertutup dengan dosa-dosa, bukan ditolak. Salatna jadi ibadah salat catatan kasayan,
sodakohna jadi catatan kasayan, ibadah haji nya kitu Pak tos 10 kali oge nya. Tahajudna maos Qur'ana sami Pak eta aya buku catatanana Pak Bu. Ini amal kebaikanmu. Nah, ya amal ibadah anjeun, ya sodakoh anjeun baheula tuh. Tenang Bu, tenang. Kamu mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan senang dulu ya. Ternyata kebaikanmu terhapus oleh dosa-dosamu. Ya Bu. Ternyata ada. Bahkan banyak seueur anu amal kasana teh naon katutup ku dosa, dosana justru leuwih gede keneh, leuwih ageng keneh dosana. Tidak bernilai ibadah selama puluhan tahun ya. Nalika jalma jadi jalma mukmin, rajin ibadah, ya Pak. Ya. Diuji ku Allah kunaon ku teu damang, Pak. Lumpat ka dokter A teu damang, lumpat ka dokter B teu damang, lumpat ka dokter C teu damang. Ya. Nista maja utama geus 3 kali ka dokter putus asa. Lah aing kudu datang ka dukun gitu. Datang ka dukun, percaya ka dukun cager, mun eueuh ente urang moal cager. Ya. Sing saha jalma nu datang ka dukun jeung menerkeun naon diucapkeunana, percaya ka eta dukun. Ya. Sarua jeung jalma kafir. Bu, di akhir hayatna rajin ibadah, diuji ku Allah ku gering, datang ka dukun, percaya ka dukun, katutupan ku kakupuran, musnah kebaikan itu Pak. Sanajan diri masih kene ngaku mukminnya Pak. Artinya dosa kemusyrikan itu bakal memusnahkan semua kebaikan. Maka penting Pak, orang memahami akidah dasar yang paling utama ya. Bukan hanya percaya kepada Allah, bukan hanya iman kepada Allah, jangan sampai iman kepercayaan itu ternodai dengan kepercayaan animisme, dinamisme, kemusyrikan seperti itu ya. Hoknya Bu tingali jalma nu mawa sasaji ka hiji tempat, mawa parab ka lautnya, jang Nyiroro Kidul cenanya, Nyiroro Kidul dibere liwet cenah, dageus lila teu ngaliwet ya. Ditanya umat Islam lain, ngaku nama mukmin muslim eta teh. Tapi dia setiap tahun melakukan kemusyrikan Bu. Kebaikannya Bu bakal katutupan eleh ku dosa-dosa kamusyrikan. Ustad abi mah alhamdulillah, naudzubillah minabal kana musyrikan abi mah tos teu percanten kana nu itu. Alhamdulillah Ibu. Tapi kahade Bu, aya hiji dosa nu dianggap sepele itunya, tapi justru ia bakal ngamusnahkeun kebaikan orang, kasayan orang. Naon Bu? Hasud. Naon hasud teh? Dengki. Naon dengki teh? Iri hati. Naon iri hati teh? Teresep batur senang, resepna batur cilaka ya. Ningali batur meuli motor panas hate, ningali batur meuli mobil gering ya, ningali batur meuli kareta maotnya, panas hate mung eleh ku tatangga ya. Lah motor menang nganjuk cenah apal urang ge gajina sabaraha tuh Bu, teresepeun nempo tatangga meuli motor teh, ningali tatangga meuli motor panas hate teh, kunaon anjeun mun panas, nu panas malin hate anjeun kenal pot nu panas mah. Nah bet hati anjeun nu kudu panas ya Bu. Ulah iri hati ka batur ya. Bakal leungit ka gorengan anjeun, bakal leungit ka barokahan tina diri anjeun ya. Aya hiji jalma Bu, dua jalma ya. Si A, kamu mendapatkan hadiah, kamu juga akan mendapatkan hadiah, silahkan kamu pilih ya, hadiahnya mau yang mana. Si A teh milih Bu nu belah kenca. Pas dibuka teh alhamdulillah kenging artos 100.000. Meni bagja bahagianya Bu. Laras Bu. Iraha cenah urang kenging artos ujug-ujug 100.000, senang bahagia dengan mendapatkan hadiah seperti itu. Hok be geura milih nu belah katu, pas dibuka dia dapat uang 200.000. Alhamdulillah saya dapat 200.000. Si A teh sirikeun. Geuning si eta mah 200.000, urang nu pangheulana milih 100.000. Iri ya.
iri kanu jadi babaturanana kusabab menang rezeki anu leuwih loba. Anjeun moal tenang hirup anjeun, nilai kaberkahan moal leungit tina materi-materi anjeun nalika anjeun boga sifat hasud iri dengki ka dulur anjeun. Urang mikiran 100.000 ya teu bernilai kusabab urang iri ka eta jalma. Coba lamun urang berpikir secara sehat, anjeun teu damel, teu usaha, tiba-tiba anjeun kenging artos 100.000 bagja awalna bahagia, tapi kehidupanmu menjadi sengsara karena punya sifat iri dengki terhadap saudaramu. Gering we nya Pak, dicanda ka rumah sakit 200.000 tekor nu dina rezeki 100.000 teh. Leres Pak. Nu tadina kenging rezeki 100.000 kedah nombok 100.000 da ka dokter sep 200.000 sifat naon dengki iri ka batur. Secara dunia bisa seperti itu, bisa jadi. Tingali dina hadis. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatobnya. Awas anjeun boga sifat iri dengki hasud ka jalma-jalma ka sesama anjeun. Sabab naon dengki hasud ka sesama anjeun bisa ngadahar ngamusnahkeun kahadean-kahadean anjeun seperti suluh didahar ku seuneu. Kebaikan-kebaikan itu akan hilang musnah dengan sifat iri dengkimu terhadap sesama. Ya Bu, rajin sholat tahajudna musnah ku teresep ka tatangga. Saum sedekahna musnah ku sabab iri kanu jadi sesama gitu ya. Ustad kan eta mangan hiji dengki wungkul, lamun dengkina sakali. Lamun unggal poe saumur hirup ibu teresepkeun ka eta tatangga ku sabab bogaeun mobil bogaeun motor ya, unggal dinten Bu tah dosana teh bakal nutupan kasayan eta jalmi. Maka tuh hindari sifat-sifat seperti itu. Bukan dosa syirik, boleh kita jauh dari sifat syirik, tapi dosa-dosa kecil Bu, ai hasud teh dosa kecil Bu, dosa kecil leutik tapi kurang keureuyeuhnya tiap dinten dipidamel numpuk Bu. Tah dosa satahun sifat iri dengki anjeun. Nu katilu kebaikan-kebaikan itu akan musnah hilang ketika orang itu berpindah agama alias murtad. Maka penting Bu ya, ujung kehidupan kita itu mau dibawa kemana atau sampai di mana. Entong urang maut akhir hayatnya jadi suul timah kan orang sok seringnya mugia dihampura tina sagala kelepatanana, mugia husnul timah ditampi amal solehna. Beruntung seperti Umar bin Khattab Bu ya, terang Umar bin Khattab yang dulunya jadi orang kafir Quraisy, benci karena Islam, benci pada Nabi, bahkan sampai ingin membunuh Nabi. Tapi di akhir hayatnya, sebelum kematiannya, dia mendapatkan hidayah, masuk Islam. Orang yang sangat membela Islam, orang yang sangat cinta kepada Nabi. Itu akhir akhir kehidupan Umar bin Khattab. Ulah sigasi Sa'labah. Si Sa'labah nu rajin ibadah, rajin sholat, hirup miskin rajin ibadah, hayang beunghar cek Rasul ulah kabeungharan anjeun bisi jadi cilaka keur anjeun. Maksa eta si Sa'labah hayang jadi jalma beunghar ternyata leres Bu. Nalika eta si Sa'labah jadi jalma beunghar, poho kana ibadah, lalai kana ibadah, teu daek ngaluarkeun infak bohkon bahkan zakatna oge Bu. Bahkan nalika Nabi pami dina riwayat pami telepatnya nalika Nabi tos pupus duka bade pupusnya gitu ya, si Sa'labah bade masihkeun zakat nu baheula teu pernah dikaluarkeun ku sahabat ditolak. Ieu geus janji Nabi, kaula moal narima deui zakat infak sedekah ting anjeun. Mun ceuk urang mah geus nyeri hate. Baheula anjeun dipenta zakat, ngutus sahabat anjeun teu taat kaula, anjeun teu ngaluarkeun zakat Bu. Jangan sampai ulah nepi ka kahirupan urang seperti Sa'labah. Nah,
Tapi lihatlah Umar, ya. Jangan terperdaya dengan kehidupan kita. Kita sudah muslim, kita sudah rajin ibadah, tak tahu di ujung kehidupan kita nanti apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya. Atau ustadznya mending dosa heula pidamalna mending kupur heula. Mending lamun dosa kupur nepi ka mana, nepi ka ujung hidupna urang bisa tobat, palebah kupur jeung dosana nepi ka maot kumahanya, Bu? Maka tetap jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tingkatkan kualitas ibadah kita, ya Bu. Tong liren-liren. Jangan merasa diri sudah baik, ya. Jangan sudah kita berasa dalam jalan yang benar. Kita tetap harus belajar mencari kebenaran. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah, sakitu anu tiasa kaduikeun, mudah-mudahan sebagai ilmu anu bermanfaat, tadkiroh kangge urang sadayana tiasa ningkatkeun keimanan, kualitas katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.